Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahum anisifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pamirsa, dua calon panganten tegesna pamirsa Kang Lili Sumarli oge daya ketiga Fitri sareng pamirsa Bapak Wali anu kusip kuring dipihormat kersana dua keluarga besar calon panganten di Palihan Panawangan kali Palihan Sadewata sadayana anu kusip kuring dipihormat para sepuh kasepuhan, para alimul ulama, para julama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para ajengan, para kiai, para santri-santriah, para ustad-ustadah, aparatur pemerintahan di wilayah dusun desa-desa Sadewata. Oke, pamirsa Bapak bertiga Desa Sadewata anu simkuring dipihormat kersana senior simkuring ayah paling itu anu simkuring dipihormat para sesepuh tatamu rombongan pangjajak calon panganten pamoget di Palihan Panawangan anu teu wincik simkuring sadayana anu simkuring dipihormat kadang wargi hadirin wa hadirat tatamu leman anu sami rawuh di ieu tempat anu sadayana anu simkuring dipihormat. Salam simkuring moaskeun hamdalah muji ka Allah Subhanahu wa taala sareng moaskeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipayeun ngaturkeun nuhun sadayana utami dua calon panganten anu parantos nurut simkuring salamut istiqomah kacamatan Lubuk. Oke, dari hapunten pilih lengkapna simkuring aya tempat paling berada maklum paling ibu bapak sadayana nuju wakas narada seger da upami hiji mah makalat simkuring hapunten kasadayana insyaallah moal ngirangan kakhidmatan urang yang sendi oge dina lumangsung di acara adat pernikahan. Hadirin sadayana simkuring sampaikan berkas persyaratan kedua calon panganten parantos kantor ibu simkuring parantos di parios nembe kanggo terakhir kalina kasaksian ibu sadayana parantos dicocokkeun deui antawis berkas persyaratan sareng aya anu sabaras nanti dua calon panganten kami Bapak Wali alhamdulillah parantos cocok nembe mas kawinan cenah Robi tapi teu nya alitan di eurang alhamdulillah gitu tah wayahna panginten dina buku nikah Wali Robi namun engke hukumnya aya mun tampas nu aslina aya di KUA sakumaha anu ayeuna disanggakeun simkuring percanten kasadayana teu aya halangan baik nasabana sasusuan di antara dua calon panganten anu matangna janten teu sanaan pernikahan ieu simkuring aja ayo orang sami-sami sakseni rayakan upacara hadir pada khidmat orang doakeun sadayana mudah-mudahan di napapa hijau sarat kebuna dipasihan kalancaran ke Allah Subhanahu wa ta'ala amin. Yang paling penting mudah-mudahan sabada akan dinyatakeun sah mungkin para saksi ieu dua calon mempelai dari aya rumah tangina aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sami-sami awas bebas sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Calon panganten pamoga para siap kanggo melaksanakeun akad pernikahan parantos diniatan dina manehna kanggo ibadah sejak dulu tubuh ajaran Allah sareng Rasulullah. Calon panganten istri kersa nikah ku calon panganten pamoga ridhoan di mas kawinan kudu sebagai simkuring Bapak Wali karantos aya di tengah-tengah urang sadayana
Nah dari nabi atas diwati hijab sarang obo namun sadayana kurang kubikeun khutbah nikah ngalap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan dilaksanakan acara akad pernikahan dalam sesalinan muslim istighfar di 2 kalimat syahadat nu dipihara pamungkin di muslim istighfar di 2 kalimat syahadat khususnya salat pangantin Bapak Wali ugi saksi dina kalancaran ugi karidhoan Allah Subhanahu wa taala bagi rumah tangga pamugi aya dina sakinah mawaddah warahmah. Mangga sareng-sarengna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa ba'du ta'ala ahlan nikah wa nadaba ilayhi wa harama sifaha wa 'adalihi wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala mawaddah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa min. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutaliqu fa inna Allaha la yuhibbul lawakina wa la tawaqas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh semari bapak nikah dan saya putri bapak teges mengikuti jantri di mas kawinan emas 20 gram dibayar kontan. Menikahkan latihan ini diselesaikan kecelakaan. Cekapnya saksi cekap kan cekap ayeuna salah resna sasalina deui pangersa sebenarnya kalau pamit pengantin saksi
Seni kesadayana. Ia dijawab sareng kabul menjadi bisihan kawan salam Allah pangapunten ka ibu bapak hadirin sadayana sabada akan ieu dinyatakeun sambeutkeun para saksi sakapuran asli hamdalah dilajukeun ku kasekuan di dieu kanggo endaan lempengkan imas ibadallah usikum wa iyyakum wallah uzawwifu kama lama amara Allah ta'ala bihi lisan bil ma'ruf wa tasrih lisan. Mikna pae apapun yang terjadi bahasa ijab sareng kabul dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu jawab suka wa angkahika cekli sinari Bapak ikahkan salika nanti terjadi kering kanggo salira dinas kawinan emas 20 gram dibayar kontan. Dinikah kaneng ketiga nitri putri tegas bapak kanggo abdi kalayan di mas kawinan emas 20 gram dibayar kontan. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga doa. Allahumma